Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala Jalaluddin Rumi. Kaya orang ucap sampai Imam Jalaluddin Rumi syi'ran ing syi'ran. Yamrugu qafu qarabtum syubhan zid qadartum gawas. Iji bakal boga kamampuhan gowas. Gowas tes silulu sababaraha tabir bisa dilalui kumaha jerokna eta perkara taneuh bakal dibere mampu lamun urang geus netepan dina qaf qarabtum caang kucaangna hate boro-boro dunia materi Al-Quran gak bisa kajaglag sesuai jeung kadeketan dirina ka Allah. Ieu di jero taneuh katempo ku caangna hate manset kagambar aya naonan di dieu aya naonan di dieu kagak make babacaan henteu kieu aya babaca tah coba babacaan mana tah kiai supaya kami bisa nurutan aya kan dibacana kudu sisi sumur kabeh katempo ngagejebur sia mah ai ngabersihan hate embung ai berayang eta mah tolol kan ku sekarang itu ya urang hayang ngadenge wali bisa hiber hayang bisa hiber ai puasana embung tahajud embung zikir embung duit pamarentah di kermus biasa lah gitu tapi ai ngadenge wali bisa hiber sok haju hayang aja janana gede di luar kikituan kikiplikan susuganan geus maningan gejeburkeun kajahoan kuali mah sakumaha jerona ge gunung bakal kanyawan bahrun gitu gen caangna syubhan kurang deket nakop korobtum teh bisa-bisa boga genep kodartum lah ngomong urang nama urang geus deket ka Allah bakal sinaran ku sinar etalah urang bakal boga ding dibere genep kawasa gitu geus kuari laut di laut hayang kumaha bae nyana angola kelem di laut diuk di laut loba jelema nu darariuk di luhur laut wes kur di makapannya da salat di laut lan Abdul Qadir atuh di luhur cai janna mah loba jasa Syekh Maghribi atuh kitu kene Abu Hasan Asy-Syadzili di luhur laut panjenengan ge salat Allahu Akbar aja peni nurutan alhamdulillah ya dihakar hiu janna korban ya kari mari riwana ya mah baru jadi kayawan jerol laut cet ulah wali-wali Allah nu laluhur kan sakarembungeun wali tembung sebab besi kanyahoan kawalianana besi kanyahoan jarat selalu kajen disebut bodoh teu bisa daripada kanyahoan kawalianna ai hikmat papan justru pamer kena kanyahoan malah lamun nyana aju diijabah doana ceurik wali nah Gusti kunaon aju diijabah teu maksud diijabah doa teh teu maksud maksudna ka Gusti manghani ya wewe leungit kongkorong lantaran nyana ngangon be aju cerik boga sakikituna cerik teh agan ngaler ngidul ngedan ngolam bebe jaka manghani ngani aduh lagi iya itu teh nya sekali dua kali
entah juga kadinya ke Cilongok maneh ka mana cenah keur ngangon bae ka ditu tuh minuman bae ka Cilongok ngaranna Cilongok Jalan Cai kadinya nyana nangtung nyarep ngetan turun turun langsung set cokot buat keleng iya lain eta bisa jauh gitu eta Masya Allah aja ini pernah coba jenama ngaji jingjen gula jenara ya kada gitu apa tai kebo hanya awan derajatna sadarajat jeung tai kebo nya aduh eta bagani Masya Allah kan wara kok bisa gitu sih kieu hijinya nama dagang cau ngagantung bae cau urang tah balik sakola meuli camani meuli cau ya jadi sabar hijina 10 perak meuli 5 ulah cakana hiji bae atau 2 pan engke jang nu hayangeun deui mun eueuh kumaha tah nu mantap canggih mata hatena teu bisa urang ngaborong kabeh sasikat teu bisa 2 bae ceng engke nu hayang-hayang deui kumaha masyaallah teu bisa kanya nama burang borong gitu teu bisa jualan minyak oh minyak tanah dah nya mun jualan minyak teh moal kapas ieu nya minyak asli celomkeun heula terus pakai korek api hurung kan hurung lah berarti minyak asli ya lamun teu hurung lain minyak ya guys barang meulina beli cenah gula 5 liter ulah 1 liter bae kan wahayangeun deui kan hese terus 1 liter set kieu banget satungtung aya nu ngecelak keneh ka dieu can dijijikeun oh banget terus dicicikeun trek ser lalauna tah can aya nu eureun ngecelak ku kieu bae eta haknya anak kan nu dieu caknya ge kieu geus beres teh kitu nyokot ka apas kitu ke diperet ka dieu set tah jeung kapas-kapasna tuturkeun ku sia dagang kos kitu je gua tuh gua abah di berejas mah nih pandeun mondok di dieu tah berejas para di Jumat ngomong sa ngomong na kan abah unggal Jumat dipake bejasna hideung tempatna istiqomah di juru di Allah kulantaran aya deui nu mere menang sabar taun meureun 5 nya genep keukeuh kudu dipake jas eta dianterkeun ka abah assalamualaikum nah jas dianterkeun mudah-mudahan tuh ku kula geus boga gantina ieu teu kapake besi kapake ku kula lain Jumat kan kiai merekna jang salat Jumat tuturkeun ku sia tuturkeun tadu matak jadi qadartum sitta qadartum bahar masyaallah ajunya nanjeun wawarungan sedengkeun abah kan di dieu jualan eta tanaon ngaranna hateup ieu kan tangkal kirai di dieu Mang Sugan kakakna Ki Soleh anu nyeunan hateupna kakakna Ki Soleh Picung saya nyeunan datang assalamualaikum waalaikumsalam kiai kula dek meuli ieu naon karana hateup sabaraha jajalon sebut aja jalon kuring mah nyaho kula cenah butuhna 40 jajalon geus bawa 50 teu kudu bayar henteu neuk meuli bae bawas 50 pun kurang nyokot deui teu kudu beuli men kula neuk meuli kula malah mun teu meuli baca aja sabaraha lawan sabaraha duit aja kula deuk meuli teu di geus kieu batu kadikeun duitna tah bawa 50 nya atau 60 ke mun kurang kalau dikacit 40 bae beneran 40 ge leuwih 10 30
aya di ditu dibawa deui 10. Waalaikumsalam ieu leuwih 10. Oh leuwih mah tuh kumaha ka mah dijual kan teu ieu kula mah teh leuwih aju duitna cek kana teh jang kieu iya teu teh bade dibikeun deui padorong-dorong barang ieu dibikeun ieu teh ieu dibikeun teh cek kana teh urang bagi dua bae ese jeung ahli sorga bot ulah model ieu sacukupna mah haji bawa bae ka ditu mawa truk atuh mawa truk ya mah lain jang warungnya na bae atuh anggeus-anggeusan asana tihang imah ge kabawa tihang imah boro-boro nu butuh nu teu butuh ge ringkin bae tah hese mendek mustajabud da'wat ya Allah itulah tak urang boro-boro cara zaman baru tak zaman eta beta tuturkeun bahasa mandak loba nyana atuh sok dipenta tulung ai keur daek ai keur teu pagon nyana ge hese mun keur daek kara kusasaha diajak hese tapi datang kula diajak ke Banten kula tadi mah ke Banten jeung kiai naik mobil bisa naik mobil ieu daek kena mobil kiai mah tapi lamun lain mobil kiai bung mobil ieu teu nyana dihareup bung kudu tukang bae intu mah dihareup sebab aya pamajikan pan di dieu atuh dihareup datang ka dituna dibere duit embung daharnya na meuli sorangan minum meuli sorangan rokok urang hayang sesel deuk mikeun duit teh bisa geus siap cak nyana di ditu jang dahar jang nginum jang rokok aya kabeh teu bisa bendu nyana embung we dibere ku sasa ge geus bae malah jang nu menta-menta ge geus disiapkeun geus teu bisa mere dahar kajana teu bisa mere duit jang dahar teu bisa bagaimana atuh pan ieu mah menta menta aja namanya dahar menta nya ongkos menta berkat pan pamustungan tamah tuh pamustungan udah jarauh jasa tamah kos gitu iya teu sakuluhum di sakuluhum-kuluhumkeun bae pagawean sorangan mah sorangan bae da kira ngamimitianana tapatina menta tapatina merkat dalilna an-nazafah minal iman aduh geus pulutang palanting nya mah kebersihan sebagian daripada iman atuh colobong beak dalil salah dalil blon mah aduh kok namanya asal bersih bae naon tah naon we bahrun laut bisa tanah bisa hakam tuh bisa kawasanya na ngahukuman nu hese ge beunang bae ai kitu mah nu aya dina kitabna enteng teman dina kitabna ge beunang bae tah sebab dibere ku Allah caang mata teh blek aya engke petunjuk-petunjuk geus sok wal kajaglag jada anu ngajaglagan hukum dibere ku Gusti Allah anu aya di Riyad Takrifatul Mu'in la tamatu asal daek maca anu di kitab bisaeun nya ngahukum abah ditanya aya jelema maot teu ahli warisna ieu ka manakeun harta geus soleh almarhum gandaria nu nanya ieu ka manakeun ieu cenah ieu na harta abah ngahulang ai kuduna kan baitul mal kan eueuh sileh ieu bapana mana eueuh anak eueuh dulu mamang eueuh ieu mah teu kepanggil jadi ieu mah sebatang kara kieu bet abah coba sileh ngutus ka Lampung teu puguh karu aya naon ge kieu kalau sugana dulurna we di Lampung. Di Lampungnya di mana? Di Lampungnya coba beta tanyakeun cenah Lampung Utara. Ketanyakeun we ke ditu lurah. Oh ya ke Lampung langsung utus.
ayah horeganan dulur tadi itu masya Allah eta dang saha ngabeja menang saha ngabeja di jalah tah hakamtum nika hukuman teh bisa kajaglak boro nu aya coretna nu eueuh coretna ge bisa kalah sebab naon sebabkan nyana nginum bege nu ngabejaan ulah diinum aya babian ulah diinum aya racun ulah diinum ieu mah duitna meunang ti pemerintah pajak ulah diinum teu pan haji pedi pajak oh masalah tidak ada masalah atuh dileg-leg bae mantep nyana mun ngarendeng jeung orang koros sok ditanya kak kemana kak jadi adik kakak jadi orang koros aduh ya, orang yang ngobrol kakak orang mau lebih parah tibatan orang gitu orang mau paling bancet doang caknya atuh banyak nama bau caknya iya orang koros teh ngobrol baru kajaglak di jero taneuh di jero cai hukum-hukum dibere mampu atuh eta Imam Ghazali nyaritakeun alif lam mim alifna rahasia eta lamna eta mimna eta alif lam ra alifna eta rahasia lamna eta hakamtum kajaglak kunya eta rahasia ieu rahasiana ai secara gitu grammar mah mubtada khobar subutul mahmul lil maudu jadi kieu makna atuh kecil tama kos kitu mah atuh urang ngaji bege atuh bakal kayahoan ku urang disebutna eta mah ngaranna ge asalnya mubtada khobar fi'il fa'il syarat jawab atuh ge kayahoan laulal i'rab lam yu'lamil murad atuh nyaho i'rab murad atuh kajawan biasa tabak kos kitu mah asal ngaji bege urang 5 tahun 10 tahun 15 tahun atuh engke balik mah bisa nyana teh maca kita bacaan buku balik mah asal boga ongkos bae bisa aja guys tuh kan gitu. Ya Allah ya Rabbi dah tapi ieu ku Allah dibere muka matlak katempor rahasia-rahasia hiji-hiji dah huruf kementeknya bisa nyaritakeun rahasiana ayat ieu lamun dibaca sekean macana kieu macana hikmahna jeung rahasiana bakal teu teurak ditembak teu teurak dikadek baca geura ayat ieu macana sekian jamna sekian cara macana kieu saha wae anu teu daekeun tiupkeun minimal mun ditiup tiis cenah rahasia Masya Allah dijadikeun lagu Imam Syafi'i hizib Syafi'i dijieunkeun lagu Imam Ghazali hizib Ghazali dijieun ku Imam Abu Hasan Asy-Syadzili hizib Nasar dijieun ku Imam Ahmad Gabiru hizib Rifa'i dijieun ku Syekh Abdul Qadir hizib Abdul Qadir eta teh keur dibukakeun rahasia trek ieu jeung ieu jeung ieu jeung ieu dipadukeun tek eta kan berrahasia kajaglak hakamtum lamun Syekh Abdul Qadir ditanya ku sababaraha ulama nyana tanpa kitab nyana mah memeh diutarakeun nu nanya nyana geus nyahoeun maneh boga masalahna anu jawabanana anu deuleu di kitab anu deuk kumaha coba maneh boga masalah nu neuk ditanyakeun ka kula masalah anu jawabanana kos kitu deuleu dina kitab anu ya Allah ya Rabbi jero hate bisa kanyahoan hakam tuh jih urang ge bisa ini leuh Haji Pendi geus kebaca lah itu bantak teu make jas ge tanaus
hakamtum. Ya di samping panas dijual. Ya Allah, ya Karim, Masya Allah. Nomor obatna gawarun bakal ganyawan deui mampu nganyahokeun tina berbagai rahasia-rahasia alam, tatangkalan ye jukut carulang ala poe Jumat isuk-isuk hijikeun ejeng bujang kaget kemudian ditutuk sageus ditutuk diperet ala jaina godog digodogkeun ejeng talancuh engke inumkeun ka jelema anu peluh insyaallah talancuhna tetep teger kajen gukungan. Aduh aya tanah tetep we barang nama. Ih bener ya serius Mas. Jangan dilalagaankeun bisa nurutan mungkin. Ayo geus kok kotak itu makanya mana. Berarti gitu. Kos supir tadi kapan ngeriung lagi? Oh iya guys terjawab guys. Iya guys barang kok kotak. Oh iya terjawab guys. Berarti kan. Ada naga awewe mun aya awewe segitu doang orang gitu. Udah sono lu, gua nggak perlu badannya, yang penting itunya. Bat apa badan? Tuh kan, udah kalau nggak lanap ama udah. Paling benci ya we kajelema anu kos gitu. Mantaknya nangis tidak disenangi wanita. Eta, jadi kajawan kabeh. Geus aya we kitabna Imam Ghazali mah kitabna ngaranna kimia kauhar ngaran kitab. Jadi engke bakal kajahoan ieu tumbuh-tumbuhan paci-paci teliti aya sekian rahasia padukeun ejeng tangkal jirmat dina tangkal jirmat aya sekian paci-paci ieu teh bermanfaat ieu ngabahayakeun mun dihijikeun tangkal paci-paci jeung tangkal jirmat bakal nimbulkeun obat anu Masya Allah tasi otak kumaha bisa kos kitu saya mrugu qaf qarabtum deketan geura Allah ulah aya nanaon di jero hatengan Allah doang engke bakal muncar cahaya bakal diberes sita qadartum genep kebampuan. Masya Allah. Urang mah boro-borona naon dek ngadahar naon bage puyeng ieu sih akibat da kumanya. Kumaha akibatna ieu? Emang kunaon? Ieu sora rada serak. Aju ngadahar salakna lain salak Bogor, lain salak Pondok, tapi salak Banten. Ah, moal kebal sia kajeun ngukuk lagi. Moal kebal sia ngadahar salak Banten mah ujianna karuba sakit. Salak Banten mah pan batur mah ngadahar salak 5 kuat. Ngadahar salak Banten sacongo mal kuat has jeung kesan dasa tama salak pohara tama wala beuh pohara tapi aya nu beukieun monyet kan beukieun jadi dahar ku haji pene beuki we atuh sadar aja jeung monyet atuh monyet janu beukieun kana kos kitu mah barang kula meuli nya mah ngagesruk bae oh orang aya makom-makomna. Ya Allah ya Rabbi tak inget aya raja beuki cau atah aya azak atuh bagi kabeh bae burung tama saunya sajang raja kabeh boro-boro nu asak nu atah ge kunyana digerges horeng raja mah tiba heula kitu jadi wabeh jang raja kanu atah-atana jantungna jang raja. Iya tangkalna jang raja. Ai bongkot jang raja kabeh. Ai jang nu melak oh nya ngan melakkeun doang. Bareng tiba heula raja mah kos kitu. Eta lah aya bahasa aya raja beuki cau atah. Anu asak atuh kom. Oh horenganan. Kudu jang raja kabeh. Nu mantak kabehan hayang jadi raja. Hayang sebab naon kanu atah-atah beuki.
ieu awewe henteu dikawin beuki dikawin atuh komo eta mah beuki raja kabeh jang raja tuh segala rupa ialah Jawa Ambon anu asa anu atah kemudian ku urang Jawa Ambon atah dibawa ka imah anu atah teh maksudna lain saata-atana eta teh anu kapalang Jawa Ambon kapalang bawa ka imah ju dibubui budak bari betulnya bubui dibubui dibelem di dahar antara haneut tah di dahar tek hijikeun jeung tangkur ngadaharna 7 ronde bisa 7 ronde eta Jawa Ambon teh berhikmah lain lalagan tuh mendak eta Jawa Ambon tapi nu kapalang dah eta bisa kajahoan ku rahasia ngan campuranana aya 3 campuran mah dibejakeun aduh sia mah kanu kitu bae keur puasa ongkoh heran aing mah ngajurus jasa burung Sidasun jeung deui bakal kanyahoan soal derajat-derajat pangkat-pangkat tina mutiara kadar batu bakal nyaho ieu batu teh batu tatapakan ieu batu teh paranti ngasah nyahoeun ieu kadar asahan kekuatanna sekean ieu teh batu combong ieu teh batu itu nu hejo nu kamari rame teh naon ngaranna macan nah kadar mutiara na ieu teh gitu nu ngasingkerlip teh naon ngaranna nu singkerlip tuh naik bae tibacan kan nu singkerlip geus teh nyaho nu sok aya di sisi-sisi batu teh sok pake eta naon diamond masyaallah itu budak ya Allah ku bodoh-bodoh teuing ayo hese we ngeunaan kieu aing mah ngaji jeung urang lembur ngeunaheun urang asa pangpinterna diamond aya diamond buatan aya diamond asli diamond Singapura diamond Australia aya diamond Birma terus mantak dingaranan diamond kadar kekerasanana encan tinggi begitu tinggi engke ngaranna jadi mutiara eta keneh mentek ke diamond bakal jadi mutiara kebal-kebal mah urang meuli arloji aya diamondan ta sisina buah di luar buah di jero menang 20 tahun jadi mutiara nah cokel ku urang etana bisa teu kudu jemna nu dicokel etana bae ta diamondna engke terus sabaraha tahun 10 tahun jadi ngolotan nya nah eta nu nyahueun kos kitu wali teh nyahueun kana kos kitu nah berbagai-bagai mutiara ieu teh marzan ieu teh diamond dan lain-lain sebagainya urang lamun nyaritakeun kadar batu bae heula nu mantak bertahan eta blue sapphire tergantung ieu di do naon keluarna ti mana apakah ieu Thailand apa ieu Burma apakah ieu blue sapphire nu panghebatna mana kada blue sapphire nu panghebatna mana negara mana tuh nyokere bae puyeng aing mah aduh bane kerang mata mah kado rampak nah jadinya lah berbagai-bagai ruby mana iya ruby Madagaskar aya ruby binur tenyawan bari mah ruby binurnya pengen PSSI ruby binur eta Batur Iswadi Idris siapa bodoh aya deui nu hejo naon eta nu hejo batu nu hejo nah jambrut mana kadarna nu mandak loba nu teu kataekan di urang mah jualan batu teh sebab naon modalna miliaran nu main
orang Amerika, orang India, orang Pakistan, orang Australia. Etalah pemain-pemain. Nah, nukos karar itu mah biasana main bohong sebab atupan samar harga. Nunyiin sertifikat danyana nu ngajadikeun nyana. Mentek teu bisa dijual sembarangan kudu kanyana deui. Kos gitulah urang teh ayeuna di naon kitu ngaranna dibohongan. Nah, disebut mafia. Kos kar itu. Oh, ya dagangkeun ka bupati ieu monon jamrut anu hargana sekian kadarna aya peranti getesan kemurnianana timbanganana nah iya harga anu biasana ieu kos kitu 150 juta. Nah kumaha nah jadi kelas bupati nu meulina tawarkeun ka Haji Pendit tangka kiamat moal tanyana mawan make tah jamrut tah hejo tanyana dibikeun ge nu daekeun sebab disamarkeun antara batu jeung plastik atunya nana ge nang maling ieu aya di mana nya nemu kudu meuli eueuh jeung kula diajak ka rawa bening kula diajak besi pajarnya teh nyahoeun ditanya ku kula Haji tahu enggak ke nyaon teh Raja Bening oh tuh nyaho tuh kudu maji mainan maji baheula rawa bening mah aya guys naik mobil diantepkeun nyasap cenah mainan Jakarta tentu nama susah bae berarti teh nyaho datanglah ka ditu set bung cing nu baragus tim 500 juta 2 juta 10 juta nyana nyiples teu kebel mawa loba jasa sa plastik Masya Allah ieu cenah jang oleh-oleh sebenarnya dah geus pokokna gorenganan hijina 5.000 aduh para jasa geus kelas kos gitu deui kelas nah ieu berbagai batu jadi eueuh anu kaliwat urusan jerona bisa kajaglag laut bisa jeung kajaglag jeung aya naon hukum-hukum bisa kanyawan tina tatangkalan bisa kanyawan perbatuan bisa kanyawan insun wa jin manusia jeung jin baka kanyawan bahkan pecekel we ku nya zet urat ieu na zet mal kebal deui sanajan ngobrol mal kebal aya nu ditasrehkeun paminggu kuari minggu saminggu deui bener kukula pernah diragap mal kebal maksudnya mal kebal kawin deui sanu daekeun jak kabeh awe geus nyahoeun kempos insun wajan nya manusia-manusianya nanyahoeun kawasa hirup jeung sahabat ge bisa urang nempo Gus Dur bae ge jeung berbagai kalangan boro-boro di dalam negeri luar negeri bae ge bisa dianggap mainan manusia teh ya jelema rakyat jelata bisa jeung intelek biasa bahasa naon bae tilok agul-agulan nyana jeung jelema rakyat ngomong rakyat jeung jelema hayu bae tilok nyana ngobrol jeung urang haju Inggrisan atuh henteu tilok ka Araban teu kebe waktu jeung urang Arab waktu jeung Inggris ieu bapat lain ari jeung urang Inggrisan ajol urang Inggris ngomong Indonesia tolol ngeblon jelema sok mah kos kitu tah ieu urang tah nyana terus bae jeung Bill Clinton ngobrol nyana mah aduh jeung George Bush ngobrol jeung jadi mainan wow kadar-kadar kemanusiaan teh nyaho sekian ketika di Amerika nyana ngabejaan ini di kamar sedalam sekian ada simpenan raja yang dulu simpenan raja gitu yang pertama begitu digali bener aya godek kapan Bill Clinton Masya Allah John Kennedy ini ada simpenan John Kennedy cikwena coba itu digali aya Bill Clinton gitu di Mesir ketika ngobrol di Mesir mana anak terus jangan nyaritakan di bawah saya yang didudukin ini sekitar 10 meter ke bawah
ini ada sesuatu. Gali, aya. Masya Allah. Kok bisa kos gitu? Kos gitulah. Jelema nu geus deukeut jeung Allah. Jin warau. Jin-jin dararatan teu sieun. Gada ibadah lurah we kadatangan jin ke heula. Engke heula boro-boro jin jelema bae botak sieun urang. Anu oper-oper lah mun botak-botak mun panjang-panjang bungna sieun. Sebab eta adalah biasana kos kitu potongan jin. Mun botak-botak herang jin, mun panjang-panjang jin. Nah, urang kapanggih jeung jelema, oh kos jin kan sieun. Botak herang sieun urang. Oh ieu buah-buah ieu anu di Gunung Karang turun. Nah, tahu panjang bungna. Nah, iyalah, ieu keur secara singkatna bae seperti eta. Deketan Gusti Allah singrai-singratkeun dunia makhluk nafsu jeung setan bakal caang ketika urang korobtum idinya bakal caang ngagenclang bakal dibere genep kekuasaan sakumaha tadi eueuh nu teu nyaho kabeh nyaho geus atuh dakwah teh geura deuk ka mana bae deuk kumaha bae kubahanya deuk nyaritakeun naon bae atuh hirup bae suasana sebab naon nyadana geus tinggal nyomotan deuk nyarita naon deuk kumaha aya politik aya ekonomi aya budaya aya geus puguh hukum-hukum nyaritakeun jin-jin wau nyaritakeun tentang kaayaan gunungnya nyaho nyaritakeun kaayaan tentang lautannya nyaho nyaritakeun tentang tumbuh-tumbuhan jeung buah-buahan nyaho batu-batuan nyaho atuh deuk naon deui kos kitulah para rasul anu diutus ku Gusti Allah selalu dibere nganyahokeun ai rasul mah dibere teh langsung ku Gusti Allah teu aneh nabi dibere langsung teu aneh ieu mah manusia biasa tetapi dibere dengan susah payah hasil mujahadah muhasabah muraqabah riyadhah tafakkur jeung zikir ialah deket ke Allah seperti nah dumantak fal abidu wallahu a'lam bissawab jelema teh aya anu pangkatna abid aya nu pangkatna arif aya anu jahil urang babacaan teh aya nu datang ka awak aya nu datang ka qalbu aya nu datang ka ruh lamun zikir urang zikir teh la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ka awak zikir jahar jeung awak zikir anu babalik kana qalbu cicing jelmana peureuh mulai hate Allah 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 khafi eta kada qalbu aya anu zikir teh zikir napas aqadiri sya'na bi idkhalin napas aqadiri sya'na bi idkhalin napas takdirkeun domir sya'an huwa kalawan ngasupkeun napas wabil khuruji inwi bizatin akdas keluar takdirkeun zat akdas Allah geus kajro hu keluar Allah kajro hu keluar Allah tuh eta roh urang nu mana yeun urang nu mana tah geus lamun zikirna zikir bae baba anu babalik ka awak mah asal diondang ngariung zikir aya teu ngariung mah telok asal zikir bae nya nama geus duladeuleu bae mana nu ku aing kudu di bawah zikir awak atuh babalik lagi ka awak geus satu kajian kuku mah ge nya mah lelengkan ti mana ge deuk zikir teh maksudna deuk neangan cau Ambon apa karoko-roko dibawa kunya nama lamun aya sendal ge diasupkeun ka plastik sering di tempat ngariung nu leungit sendal ngan kuleung mah tilok gandeng bae eta zikir balik awak eta manugas kitu mah dikhawatirkeun kasalamatanana ongkos nu maca Quran
nu tadi teh lantaran teu nyahokeun makna mana Al-Qur'an tur teu ngamalkeun zikir geus sarua. Mergaduana zikir teh aya dina gol Allah atuh seungit kaambeuna ku malaikat diriung-riung ku malaikat urang lamun tengah peuting zikir Allah bari peureum ulah kaget engke osok aya aambean nu seungit. Eta lah pertama urang ngambeuk seungit ke seungit menyan ke seungit urut mandian tadi Itu siapa dasar urangan itu gitu bae. Manggi seungit ongko sieun ongko. Manggi nu seungit bae sieun atuh komo nu bau. Borangan. Aya mulai sesengitan sebab kolbu main Allah dengan cara-cara anu geus dibikeun ku Syekhul Mursyid. Omodei lamun kuaring geus zikirna zikir ruh napas ngaranna geus kajrohu kaluar Allah pangkat jelema beda aya pangkat teh pangkat abid ieu mangan sakadar ibadah teh ngagunakeun fikih doang ner-neran ai batin nama tapi fikih bae salat makena pikih doang puasa zakat haji ikih doang pangkat tangan sakadar abid di akhirat berangkat ke sorgana sayarun nyana lempang suku kadang teu datang sayarun ilal jannah dikhawatir. Tapi wal arif jelema nu marifat mana ieu lah nu geus boga aambean akhirat anu zikirna ge geus zikir golbu zikir napas geus lamun zikir napas mah beda engke tingkah-tingkah ucapna ge bakal beda kanyahoan lantaran napas ge diatur ka jero kaluar nyana malebareun lamun napas teh dieusian ku Allah cerik lamun abid manyeng cerikan dedeulean teh cakna teh neuleuh awewe duh aing doraka tapi lamun arif bilah mah ieu nyana nyeng cerikan aya sababaraha napas teh dieusian ku Allah jauh bedana sebab nyana mah neuleuh awewe sagala rupa nyana mah geus henteu kabayang geus teu bae bandeuleu bae ongkos teu kadal we kitu henteu lain alam. Nah arif billahi maka sorgana toyarun hibernya nama ilal kurba ka alam dumadeus deukeut ka Gusti Allah geus lain ka sorga deui jangan baca embungeun sorga. Urang mah kuari lamun ditanya sia ieu ibadah bae hayang naon ka sorga ai kana ka embung ai arif billah mah ai sia ibadah ka mana hayang ka Allah hayang ka sorga teu heuy di sorga loba bidadari teu hayang aing mah tama makhluk aing mah hayang ka khaliq teu hayangeun sorga acan teu embung ka neraka aing mah hayangeun nu nyieun sorga jeung nyieun neraka aing mah kadinya mantak ieu naga tayyarun ilal qurbah hiber nya nama engke urang naraeuleuh bakal na ieu sing gurilap cet halal liber ka ditu kos kira cet halal liber kos manuk eta lah bangsa mursalin nabiyyin syuhadayus sholihin para aulia Allah tayyarun ilal qurbah masya Allah ngadege kitu mah urang kabita tapi urang di dieu perang na ieu perang di dunia na eta teh kudu ngopenan mahabbah urang kudu utuh mimiti urang kenal ka Allah sakumadina Ibnu Ruslan Zubad awal wajibin alal insan marifatul ilah bistiqon geus kanyahokeun heula atuh aqaidna anu 50 minimal 50 teh nu wajib ka Allah 20 nu mustahil ka Allah 20 nu jaiz hiji 4 hiji anu wajib di Kangjeng Rasul 4 anu mustahilna 4 anu jaiz hiji 9 atuh 40 jadi jumlahna teh aya sabaraha eta sabaraha asih teu ngadengekeun
50 minimal ditambahan daya tuku hari maku istighna jeung iftikor dan lain-lain sebagainya. Nah eta bae heula teng supaya ulang ngagelok beres eta mah kakarak ngaji ilmu usuluddin ilmu eta mah kos kitu debat ya ka ditu hai cak sia Allah aya dua aya naon sia nu mantak Allah aya ye atuh aya dadamelanana teu kaharti aya tapak kebo nah itu arti aya hulu sia nu nyeuna ribut debat aya Allah ira aya kidam Allah mah wajib kidam artinya kidam teh ya lawalah mimitina Allah mah mustahil udus aing ke tungtungna Allah bako mah tungtungna mustahil mana di terus beta di kitu datanglah ke pembagian naik engke hiji sifat nafsiyah nu 5 sifat salabiyah nu 7 ke sifat mani 7 deui sifat manawiyah. Nah naon artina sifat nafsiyah aya cenah di pondok ge ngaran binafsiyah tukang uleg. Naon artina sifat salabiyah naon artina sifat mani sifat manawiyah lamun urang can nyaho eta moal bisa sebab urang teh dek ngagunakeun sifat mani jeung sifat manawiyah engke naek kana rasa teh engke urang moal kaluar ti kudrat irodat ilmu hayat sama basar kalam. Nah kaditu na manawiyana kaunu qadiran kaunu muridan kaunu aliman aliman ayan sareng basar kalimat kuari teh urang dek ngadatangkeun ilmu rasa ka awak urang. Nah peremkeun awak urang ulah benta deui kajian bubaran ge urang perem bae geus berem urang nyokot tina sifat manawiyah Allah kaunu qadiron urang makhluk didamel ku Gusti Allah ai Mu'tazilah mah sanggeus dan didamel ku Gusti Allah urang dipasrahkeun segala rupana sesuai jeung kahayang urang dibere ku Gusti Allah urang kawasa kudrat geus atuh anu maha qadir teh Allah urang ge qadir kaharti ku akal tah cek Mu'tazilah bongan aing dibere kudrat ku Gusti Allah tuh kursi nangieun aing tuh jembatan nangieun aing tuh ibah nangieun aing Mu'tazilah gageslug qadariyah sarua aya deui kaum Jabariyah gabegenang Allah ya mah urang mah teu boga sama sakali gabegenang Allah urang mah didamel ku Gusti Allah juga kawasanana ya di Allah sebab urang hirup teh nu Allah paeh nu Allah lempang nu Allah diuk nu Allah kicep nu Allah percis urang mah kos lang layangan berarti eueuh ikhtiar sama sakali Jabariyah digeusleun kuari mah mulai urang teh didamel ku Gusti Allah dibere kawasa ngan kawasa eta teh majazi sebab urang dibere ikhtiar geus urang ngaji nang Allah ngan ikhtiarna mah nu urang maca Quran teh ngabisakeun maca Quran nguatkeun maca Quran aman nang Allah ngan ikhtiarna nang urang jangna alukeun nyantelkeun ganjaran jeung siksaan teh di ikhtiar. Kunaon jelema disiksa lamun jelema judi pandang Allah emang nang Allah ngan pamilihna nang nyana ngan ku Allah dikersakeun sebab Allah makapaan pangeran tah eta ahli sunnah wal jamaah kuari ku urang dirandapan ka hate urang pandang dunia ku mata ieu geus dipandang peureum kuari disuhudkeun ku mata hate horenganan kakawasaan teh mutlak anu Allah urang mangan sakadar boga ikhtiar urang kikituan bae lan tata carana diriyadohan carana dimujahadahan carana dimuhasabahan terus dipikir ditafakur dipikir ditafakur dizikiran ditafakuran dizikiran tafakuran engke ujung-ujungna ai anu mere ikhtiar saha
Oh Allah, ngarenjag urang. Ngarenjag geus leluhur ieu. Tara jadi wali. Tara jadi wali. Asana siap balik bae embung dagang ieu. Embung haju pamajikan nu titah dagang. Titah ka pasar segala nya nama terima dahar bae. Dibalik tungtung nama. Haju tungtungna di Kak ka pasar atuh moal aing mah yang jadi wali. Aduh, Kak, tani atuh embung, tani mah dunia tapi mah yang jadi wali. Kak, aja ai kakak iku mah sih ai numpak masalah. Mikung. Iyalah can akur jeung ilmuna ulah. Nah, mulai urang tafakur. Ke. Ieu urang teh dijieun ku Gusti Allah. Ari ieu urang nu mentak bisa gerak aya naon? Aya roh. Aya roh mah baheula di alam arwah geus ditanya. Jadi wauheun ka Gusti Allah. Kulantaran manehna lancen boga wadah. Barang diwadahan ka awak urang, roh urang teh milu ka kahayang awak ku urang ku ari awak urang teh di perangan. Kahayang mata di perangan mujahadah ngaranna kahayang ceuli di perangan dilempeng-lempengkeun kana keaslian rohna. Kahayang irung dilempengkeun kahayang sungut dilempengkeun ku abeh lempeng sesuai jeung aturan ahli sunnah wal jamaah make ikhtiar di dinya masih kene ngambang moal bisa aya kene ikhtiaran mah lantaran ikhtiar teh di aku nang urang ai ikhtiar boga saha nang mere Allah geus bersih kabeh ikhtiar dibersihkeun ku urang teu di aku aya ngan teu di aku nu Gusti mulai urang nyai-nyayan di dinya ieu geus pangkat arif bila wau ka Allah ku ari mah atuh sagala rupa ge teu di aku nang Allah lempang ge geus teu di aku lempang ge nang Allah kabeh nang Allah ieulah arif billah. Nah pangkat nu kos ieu toyarun ilal qurbah di akhiratnya nama hiber ka sorgana. Aduh saha coba hayang nyaho urang nu kos kitu teh subasa urang mah hese mana bara-bara tita merangan hawa nafsu tita hudang tipeuting bae ge hudang sia jam hiji mandi wudu salat Allahu akbar beres Allahu akbar tunduh nuturkeun kana kahayang tunduh eta teu bisa perang jeung nafsu garan mal jadi wali tunduh ya mal jadi wali sebab naon teu perang aya wali kumaha tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun tatajafa junubuhum merenggang awakna anil madaji'i tina tempat sare tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum ngadoa ka Allah salat zikir maca Quran emang Quran khaufan sieun ka Allah geus jelema anu tipeutingna rapet jeung sama jelema anu henteu boga kasieun ka Allah ji dieu kumaha lain rata-rata tuh sorangan lain sejaga kuruna rata-rata gitu aduh tadi siap hari rata-rata jelema anu sieun ka Allah tengah peuting aja marongkol ti dituna kumaha perang budang tatajafa junubuhum nabi nu peuting sare rasul nu peuting sare kitu wali Allah nu peuting sare moal aya tatajafa junubuh merenggang awakna anil madaji tina tempat sare moal aya urang papan hudang geus hudang dikepruk-kepruk pruk nu tadina anggal hiji ditambahan tolol teh coba tolol ditambahan deui malah mah digeser-geser anginna dicepet dingeunahkeun tret tadina mah leungeun di dieu kudu bakal dieu padahal boleh tata japa deui eta mah dilem
lain rapet deh dilem tamah tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an sieun ka Allah langsung tafakur bae ndut-ndutan nya ge awal mah tunduh kikituan mah tunduh sakali perang awak geus sabaraha taun sia hees bae sarua jeung nu bodoh sia Quran sia bisa, zikir sia bisa, subhanallah alhamdulillah sia bisa, tapi teu pernah dilakukeun ku sia tengah peuting akur sia jeung jawara nanaonan goblok sia carekanan awak urang carekanan ha sia cicing di tembok sia geus tunduh bantingkeun ku aing sia terang urang ke tunduh jasa jagur ha kerasa ku sia kan rasakan je eta teu perang mah moal datang ka iraha umur sia geus sabaraha tileletik sia terus bae hees bae teu pernah tatajapaan junubihim tatajapa junubum iraha sia deuk renggangna hayo cenah deuk ka Allah yad'una rabbahum khaufan wa tama'an tereh pae sia awak sia huis geus lain dihulu dijembut sia geus huisan tapi tetep bae sia rapet bae sia ha carekanan ku batur mah marah ku sorangan lamun ka tembok urang geus teu mempan golok golok tah awak ada lagu sia golok herang kan rasakeun katarang sia kayak sakedeung deui emang urang atuh sia neuk peureum bae golok tah nyaho coba aing ulah tuh atuh sia ulah tunduh ayo sia awas tunduh ku aing pencit sia teu pernah kan urang mah nyingsieunan awak teu pernah kan urang mah malah dihudangkeun teh marah dihudangkeun maji udang ieu jam sabaraha jam 1 goblok sia ngudangkeun aing jam 1 ka aing garek hees tolol beureuh itu boga dedengan sia ka aing goblok tolol kuduna mah kan alhamdulillah je waliullah mah tah lamun waliullah mah lamun penting aya nu gararandeng kahudangkeun nya na keur hees alhamdulillah aing dihes nang Allah kemudian kuari hudang nang Allah mun teu gara-gara itu gandeng aing moal hudang geus alhamdulillah kuari ucing mon unu tengah pot urang hudang urang mah endahan bapak monggol goblok ngaganggu sia ka aing tolol jasa awas sia ku aing diserampang sia nyaho-nyaho isukna eueuh sukuan we hiji pugu eta teh nang Allah ngahudangkeun pan ieu mah ngaranna ge arif billah ku Allah kepan digerakeun ayo cing ngadu sia ayo cing ha ayo ka dia ka kamar kiai ayo ngadu coba reaksi kiai kumaha aing neuleukeun kan kiai hudang langsung nuhun ucing nah bagus ha ucing hudang ngadu sia hadeupeun kamar haji pending ngadu kencengkeun suarana sakaji pede goblok tolol ajak Allah emang aing teu neuleukeun sia kudu gogoblogan nang aing lain haju hudang tahajud eueuh nu lain nang Allah kabeh tah madak wal arif tayyarun ilal qurba sebab di dunia nage kapan nya mah rindueun dayang ka Allah sangat rindu mahabbah heula cinta ka Allah nah cinta teh moal cinta lamun teu nyaho modal tadi moal cinta ka Kangjeng Nabi urang lamun teu nyaho luhur ka Kangjeng Nabi neuk cinta kumaha sebab urang can nyaho ka Kangjeng bokakeun ka karak saeutik eta ka karak saeutik timbul masyaallah horeng pohara nu mantak urang cinta bae ka Kangjeng Nabi ya Allah horenganan jeung moal aya jelema diangkat jadi wali tanpa melalui Kangjeng Nabi sebab anu mere nyaho wali lagi Kangjeng Nabi ya otomatis kudu dilobakeun heula maca sholawatna deuk kumaha maca sholawat cacan nyaho kana kaluhuran Kangjeng bukakeun kaluhuran Kangjeng bet masyaallah kuari ngeunaheun maca sholawat sebab kabayang luhurna Kangjeng Nabi sholawat nu mana bae akur eta teh nu urang resep bae mulai kuari urang maca sholawat kan Kangjeng nyahoeun apaleun cak Kangjeng teh Gusti aya jelema maca sholawat teu eureun-eureun nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti padahal mah Gusti teh maha uning ngaheg cak Gusti eta memang kakasih aing eta mah kakasih aing diangkat jadi wali Allah tah ngagungkeun ka Kangjeng berarti ngagungkeun ka Allah
sebab naon kapan cek Kangjeng Nabi cek Gusti Allah cek Gusti Allah teh kapan Gusti cintakeun maneh ka Nabi aing sarua jeung cinta ka aing kan kos gitu berarti geus ka Kangjeng Nabi bae heula urang mah aya jelema hayang belajar zikir tidak maca shalawat ge bendu bae teu nyaho Dek hayang zikir maca shalawat bae nu loba buku eta teh keur dipagahan supaya nyana bagus. Ih aing mah hayang zikir atuh sanajan ngebukluk bae ge zikir teu maca shalawat pada ka mana saya ka Gunung Karang Ragag sia. Mal bisa maca shalawat. Geus shalawat anu lobang engke shalawatna urang resep nu ieu resep nu itu resep bakalna nu resepna tungtunan teu. Jadi dek jadi wali bangkrut. Iyalah contoh-contoh bangkrut wali. Terutama nu ieu bangkrut tadi mah. Ti bangkrutnya ka bangkrut nu itu jauh. Nah, nya geus cinta urang ulah wa ka Allah lah ka guru heula nu mere cinta. Jadi itu ka Kangjeng Nabi. Nah, mulai rindu amat ka Kangjeng Nabi, rindu amat ka Kangjeng Nabi, rindu amat ka Kangjeng Nabi. Engke dibere ngimpi jeung Kangjeng Nabi rindu urang mah ngimpi hayang boga CRV bae CRV ya Allah kabayang eta ka impi-impi eta keur hees titit kepada ku pamajikan diudangkeun ka naon nu udangkeun keur naik CRV cekeun tolol goblok ka impi-impi barang mayana agar ngabayang-bayang ora ramlan geulis amat ka impi tolol teh coba ye ka impi ora ramlan pada waun teu naon teu tah ieu ka Kangjeng Nabi mah geuning asli lamun ngimpi ka Kangjeng Nabi mah asli aing ngimpi ka Pangejeung Haji Pendi mah jurig teh mah tapi ngimpi jeung Kangjeng Nabi asli. Nah, iya aya wa gola badhum bihaqi. Nah, gulubul asyikina. Ieu rame ieu mah hiberna ieu nyaritakeun hiber. Wallahu a'lam bishawab.